Ceng, ulin teh, musup yuk musup, ceng, kemana si Aceng cenanya, ceng, sorangan lah, datang sorangan sok bete, laguan waing kemana si Aceng ceng. Anjir teh, yang resip kiwai di. Nah, mal balik gimana nyamperkeun manehanana. Komo mau ada hareun mah. Keswe be aku manehanana. Lah, kemana kan? Karena sudah isuk-isuk, poyan nih. Terkadang semesta tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Kadang yang moyan doan. Duh, kebenaran. Ding, keren mana? Kemoyan itu sih teh. Moyan dinu ieu sia mah. Lieur gua. Kajeun atuh kumaha aing we. Geus lah aing nitip we sakedeung we, hampura ieu mah. Katitipan ieu aing sakedeung pisan. Aing main kemana? Balik heula, aya tamu tadi undang anjing. Dan kalian mah ieu suguhkeun. Kita mah kudu di parab. Oh nya juga tuh. Kira ieu sekalian ya. Kuduna nitip aing eta. Kalau bawa kali itu anjing beak ku situ. Pisan eta mah kana ududna ge. Oh, jik. Eta ulah dibuka. Si ayang maneh. Heeh. Si Aceng naon di sini aduh. Pas mana Sel? Terus tukang mana teh? Main di luhur. Terus sia nanya menanya. Kang lah mah tuh ganteng. Bener. Lain warung aja tutupnya, soalnya sebutin duit. Si menanya ke aing teu apal sih teh. Halah, pan enak gimana di dia mah aing kudu upload ke Facebook. Halo Facebook, kenapa warung aja tutup? Setemu mungkin pan. Baina ge da ulah lebay sih teh. Ungu. Baik meuli naon maneh? Udud aing sadar beut teh jengkol. Sawan karbi cumur. Atuh meuli ka Cidar tuh. Teh mah tukang sayuran teh. Eroko pe aku anak. Model. Heuh, anak mah Cidar susen anjir eta ngerokona parah. Si kereta api. Apa mana ya tuh? Iya, kenal nih. Waktu gap-cagap sia teh tuh si buruk kokon. Udah sih teh sepakotok dicegap buruk. Ini ding. Sekarang rokok ya mending. Mana lain? Heuh nu aing atuh sia teh. Minta hiji mah yang sekolah ieu bang. Minta meuli sia teh. Pengaruh lagi tutup sih teh. Apa meulina ka aing? Siapa baturan ya Allah, dangkas ya. Sabana tuh. Gocap ribu. Mahal amat teh. Eta ge mun erek. 15 tuh teh. Kajenting 20 lah, keur main pulsa jual butuh ya. Oh, mahal. 15. Sabungkus itu setek dibuka hiji. Acok tuh dia. Ini raya tahuan nih, mending. Heuh, jik bae bonus merek kemana? Anjir. Balik kan, kamu buruk pikiran, Lumayan 20.000 keur main pulsa. Enak, Roy. Ayo mana kemana wae tuh? Ayo ke ulun dia salilas teh. Ya kenaon atuh maneh tara-tara nyamperkeun aing. Sia teh neuleuh aing mau naon? Useup, Heuh, atuh pinter. ari heug. Atunya ngajak nguseup sih teh. Maknya kelabing. Mung aing sok ketemu tara menang wae nguseup melah. Ya, mana mah? Sok tarang hargaan. Aing salila ngadagoan di dieu. Bet ditolak. Sakit sih teh. Lebay. Geus hayu lah. Daripada cicing sih teh. Emang aya umpana. Tinggal ngacacing di ditu. Lagu cacing atuh geuleuh sih teh. Steril sih mah. Lain kitu sih teh. Kuatir we ta cacing keur mau usuk kuan dijieunkeun umpan sih. Maneh hayang. Ke di alam kubur dibalas dendamkeun ku anak incuna. Gorogotan sih teh. Iya. Ya geus kunaon deui atuh teh?
tahu ya, urang boga da. Nyanjuk cokot heula atuh lah. Astagfirullah, lain di dia. Di mana atuh teh? Ayo lah, si Ading. Keenam lah. Ang banyak beli rokok dapet tah. Kok seadanya? Nipu ka aing sia. Sabungkus atuh siki. Awas ku aing ading sia. Kayak si Adingnya kemana deh? Tadi mah di dia. Goblok teh tahu ku yang dititipkeun manehna eueuh. Atuh make dititipkeun segala, lainna bawa ka imah. Kolot mana ngadagoan lain sih teh. Manta dina mah kepohoan di dia. Aing keur ngobrol janji wae balik. Tinggalin wae. Si maleutik kene geus pohoan atuh kumaha sekolot. Udah ngaran ge poho atuh teh setara ingat. Ngadi mana di. Cang mana manggil si Ading di dia? Delepan tadi di sading. Heeh, tadi mah aya di dieu. Pan urang ge tadi nitipkeun barang ka manehanana. Aya maneh naon ka dia tuh? Pan kieu tadi si ading teh ka aing ngajor rokok sabungkus. Jangan nanti lu siki. Anjing mah nu aing ked. Aing pan aing ngomong si ading teh. Heuh eta teh nu aing dititipkeun ka si Ading. Kehed Leng. Ari si adingna ka mana ena? Tuh teuing. Tahuna mana tahuna da jeung tahu ieu teh. Di mah. Atuh lila deui aing nguseup meureunnan. Nih, di mah di. Nam cagot. Buru. Nguseup tah. Eta urut gadekeun ka aing. Ya oke, jangan nguseup. Panjang nguseup sih teh. Mana kamu dah? Tuh. Ya, kok ayam cai? Siapa? Balik siapa? Kanun gular-gular ku hayam. Lain kitu pan si teh tadi teh si ading ngajor rokok ka aing. Ada rokokna terus si aing nafsu. Aku aing nafsu teh angan tuh nadi dia ku aing tadi. Terus aing ngomong si kawan bikin lah tah. Ayo. Lila nyokot tahu wae digawe ka Arab. Pusing dan nu ngadagoan mah tuh. Aing mah kedon di dieu wae. Maneh tuh diteangan ku si Aceng jeung si Icel. Naon cenah? Pan cenah maneh ngajual barang si Aceng ka si Icel. Oh heueuh teu haja eta mah euy. Teu kahaja. Ku polos-polosna beungeut si Ading nyebutkeun teu kahaja. Jeung deui nu anehna si Kiwai teu ngambek teu naon. Ah, teuing lah. Oh, belum sih mah. Geus lah nguseup yuk jeung aing yuk. Musik di mana sih teh juga nu boga balong sih mah. Si teh balong mah loba, alam telah menyediakan. Kari daekna ayeuna mah urang mah. Heueuh tuh hayu lah. Maksa lah. Kita hulu kolot aing, naik di tangguan, pakai kecap. Lampura teh nasi sedang jadi bubur teh da upaya tuh teh. Musik rupana ke naon teh? Ku cacing si teh. Di mana haudok ieu? Tah di dieu mah cacing mah yeuh. Mana cacing euy? Tah ieu wadukna hungkul kadeuleut teh tah. Heueuh aya ieu wadukna mah cacingna mana? Heuh di jero atuh korek kumaneh. Aing sok nguek pentingna saha? Ih, sia mah. Tinggal ngorekeun saeutik tuh, daleunya. Sok ningali. Ah, nu kieu ya cacing teh deuleu tah. Ya. Ih, kela kakak. Tah, Si meni rujit make daun sagalanya tinggal kepeung. bisa ngegel ai sia. Pugu da. Doma ngegel. Mana uhan? Ai eta meunang si teh. Tah, deuleu tah. Heueuh, main jagoan euy. Yeuh. Gimana aja? Lah, istana saya tama, mana udah pas ingus ke tempat pemancingan. Kayak aku enggak tuh. Di mana main teh musibna euy? Di dieu si teh tinggal di balong lobak ieu. Keula sok nang heula. Cok nang dikocok pasti menang. Ang ning nong lu botak gede rodek. Tah nu ieu tah. Tapi ngabalong ngajingan teh mah ada beunangan mesti dia mah. Si teh lauk mah moal nyahueun nu bogana. Nu penting mah dia paran cacing. Nyarangut kege. Heueuh nam kumaneh teh nam. Tingalinya 1 menit oge menang 3. Der coba. Nah, cacing tah.
useup mah ulah ganeng kitu teh. Lauk sok ngadarengkeun. Mang lauk bukan cepil. Bogaeun sih atuh. Merasakan dari getaran air. Anjay. Otakna ulah gandeng ngomong teh. Teu geus bakaning mah. Gimana menurut teh? Emang si kebun balong? Kiwai juga doon balong. Gimana we jadi saya mah mancing mah? Kentenya laukna kamarana cenah tuh. Menjarkeun semenit tunang tilu cenah mana? Semenit tunang tilu. Atuh kalemkeun sia teh, pan semuanya itu butuh proses. Keheula meureun laukna keur naraon meureun di jero teh. Geula cekan heula yo, aing hayang modal heula. Atuh modal mah setep. Olahrageun laukna mau nyorang. Atuh geda balong sih teh. Nah, kira mah modal di dinya. Gimana si Kiwai teh tuh? Paling di daerah dia si Kiwai mah tuh. Kehet teh geus parabkeun cacingna kesel-kesel nguseup euy. Ah. Kop tah mere parab euy. Nah. Alik aing mah. Kete si madingnya ke mana? Tuh bisa dipercaya. Cacing beak jujur di balong. Yang ngono cari tahu kan. Si Kiwai si ada tadi nih cicingnya. Nyawa teuing atuh ya sampeurkeun. Lah uang gedean heula. Uang gedean heula. Padu nyampur Tinggang. Si mandi ngagawekeun. Cing aing heula nya. Wekeun. Ding, sia teu lucu ya heureui kos kieu ya. Hayang didodet ku aing. aing padag sih. Kabina-bina pisan sianya. Kiwai lemok. Bisa sampeurkeun ya. Khawatir. Kela aing heula. Tuh sia teh. Wai. Oh, goblok sia. Si aing mending si ading tuh. Atuh sugan teh si Ading aing geus nafsu ya. Paduan leungul sia mah. Wah, tuh maaf atuh. Nya kunaon atuh deui maneh amuk-amukan wae sih teh. Usep aing dikabalongkeun ku si Ading, cacingna dialungkeun. Jabat tadi ngabaledog. Dah, emang si ading teh di dia. Di dieu pan diajak ngusep ku aing. Terus ayeuna ka mana jelemana? Heuh teuing kuku, sabuat aing modal ku aing dititipkeun usep. Nah, manehna jol-jol eueuh. Ya tahu Tahu-tahu kan ku sia deuleu jujurna ge ngambang. Nah, geus dikeun udah deh. Kok hare. udud aing heueuh eta diekeun. Naon teh? Udah aing eta mah. Hak aing eta mah hak aing penuh aing. Hak naon Stepan ku aing si duitan 20.000 isina 3 nafsu aing si ading. Enggeus teh enggeus. Kalau kapas saya pusing ya hulu aing. Tah jelema ieu ngaku-ngaku wae. Dan aing eta eta mah udud aing dieu. Enggeus. Udud-udud Dia we. mah cicing. Sarua pusing ku si Ading. Si Ading ya nu teu bener sama si Ading. Heeh, jelema goblok katitipan dijual. Enggeus ayeuna mah uang teangan, uang bebarengan. Oke, ayo. Ayolah. Iya, sampai Kela-kela euy. Naon di atuh? Kira-kira naik di kumaha tah si Ading mun ayeuna kapanggih. Lah, aing mah moal loba omong aing lalap-lalap kana sawah garing, bencenur eta tarangna. Di mana? Cel di kumaha? Aing mun bapanggih si ading paes kencet ku aing bulan bebaskeun kana daun ku aing beuleum hirup-hirup sia eta. Dosa badag sia teh eta teh. Dosa ieu, si ading geus nipu ka aing. Aing meuli rokok 20.000 nya. Ngomongna sabungkus. Ditali aya 3 siki, nya eta lain dosa sih teh. Dibanding eta teh kono aing. Dosa badag eta ge. Heuh da jelema kitu-kitu ge euy. Ah, beuleum ku aing papanggih, heuh. Oh, bener alus dikeun kana kitu. Ai maneh mun papanggih si ading kumaha eta? Nah, aing mah mari-wariweuh. Cukup di tengah sekali ge cukup ku aing mah. Geus kitu doang. Geus sakitu ge. Teu mah tak teu inget alam dunia sih teh. Ya ieu. Bila perlu ku aing dikait cungurna suing-suing. Heueuh. Naon deui atuh? Useup aing di balong keneh. Ceng cokot ceng. Lah, koream teh geus tangan si ading lah ke deui usupna Usep mah. teh. Sok hese sia mah. Buru cel. Tem. Lah aing deui nu kakena batuna teh. Aisyah yang teu inget alam dunia. Oh tuh asa. Kena Dulu si Kicel sia teh. Hampang birit daekan.
Bapak saya tambah kepaksa tuh bakal ngatning eta ge di sisieun pan kumaneh. Atuh eta mah dasarna we emang bager si eta mah. Teu jiga maneh. Bager. Kajeun aing mah bedegong oge. Batan maneh lebih bedegong. Sia mah ka aing teh bedegong wae. Lu eta udah aing. Nu aing si teh ieu mah. Jarcok nu aing garpit teh. Menta tuh aing lah, batan eueuh. Ya. Ganti anu tadi we aing mah eta mah tuh lah. Ing sebatang di Pan bager aing teh tuh teu bedegong si teh. nu aing ya mah. Nu sia mah garpit. Asa lucu hirup wae ayeuna. Patir si kiwai digawean wae ku urang. Bating mah mah. Neangan dengan sangu pengen teh. Cendahan nya. Keur geus ngadosa kedua jelema di si Kicel, si Aceng. Astagfirullahaladzim ya Allah. Hampurakeun abi. Si kiwai dia balik dia. Bantuan deui watir. Sah, balik lah tuh aingnya nya ayeuna tahu. Kela pan ieu teh erek narenggelan si Ading, kok malah papencar gitu geuning. Si Aceng gedon balik, surup saya mah beuteungna laparan wae. Ai seek dihakan eta hakan we di dieu ca aing mah. Heng sanguan. Beda-beda teuing heuh lah. Nuhun ieu ah. Balik heula aing. Oh jig. Kok rugi wae gawekeun wae. Ah. Jujur, patut. Gelo si Kicelnya kemana tuh lihat teuing nyokot jejer teh digawe ke Arab. Aing ki isuk tuh tunggu we di rumah sakit lain si aing mah. Wai, Ajig si Ading nyamperkeun singa nu lapar jelema teh. Ding. Ayan kene. Kumaha ieu? Ding. Ayan kene. Ding. Anjing kumaha ieu? Ding. Sia Udang. Ih kumaha ieu? Si Aceng lah. Kamarana sa atin si kiwai teh di dieu. Kok tinggal garekeun pisan kok aing pabet. Ceng. Lah, ya naon dia Ceng. naon? Ai mana ka kadahar teh? Pendahar tadi kurang ge. Ka dieu lah sakedeung. Naon teh? Buru teh. Naon teh? Itu si Ading teh. Kunaon tuh teu ingeteun. Ih, yang meureun atuh kunaon? Heuh buru bantuan urang teh. Kira-kira ditenggel sakali ku urang. Geus hayu atuh teh burukeun, teu ningali banget aing panik kieu buru. Hayu, aing mah kalau santai gitu teh. Kalau mah aing mah aing mah kena sangu. Wah, mana ngakeun tuh. Geus lah ulah ningali itu si Ading teh karunya. Ya kunaon sih ta? Teu ingetan bumi alam teh. Tuh halus paniat kayak gitu meureun. Ih, ulah kitu-kitu teuing teh itu teh jelema. Lah, jelema. Geus hayu buru. Ka mana? Sadina di mana? Itu na pepange maneh di kakak kalem gitu teh. Lah wae, mau itu poji teh kendalan mah. Hayu buru. Hei buru. Tina. Hayo sia ih. Ding. Ih, si Acengnya kemana deh tuh? Gawat si teh meni santai gitu, buru. Dulu tuh si teh si Ading. Naon si Ading? Ding. Ah, bohong sih mah. Ding. Nyaan si teh tadi tuh udang-udang. Emang awal mulana kumaha tadina nya teh? Tadi nama kieu. Aing teh nungguan si Icel.
Aing nu panggilna jeung si Ading. Nya ku aing teh geus ditengeulan. Ai sugan urang mah pingsan teh sakedeung. Aing teh nungguan deui si Icel. Ari teh teu udang-udang. Ding. 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 Anjir. Teu udang-udang. Ih, kumaha ieu? Si Ical eueuh wae deui. Cik, kemana kan yuk? Kan itu lah. Ya, bisa ku aing teh dibawa kan yuk. Udah mana mah lalawara pisan, kalakuan gitu dah. Sia, aing teh tadina mah kalepasan anjir. Wah, kalau pasar wayagon mana mah udah hirup teh. Atuh da Kumaha ieu jadina? geus orang bawa ke rumah sakit. Teh duit di mana? Ayo nama ajaran we heula tak daun talus turuban. Baju bocai. Teh mana pit oke, sok hirup. Cobaan si Ading. Lu balik sih teh. Ih, bejan cek bawa ceng. Euy, daun talusna. Kumaha ieu mah? Loba teh dirinya. Geus atuh geus. Kalau kana daun talus segala cenah tuh. Heuh pan ngalah sugan we tuh. Daripada ayeuna kudu dibawa ke rumah sakit teh. Oh, dah bongan satu tadi mah kali tenggel mah teh. Atuh pan cenah tadi teh erek neungeulan bareng-bareng ayeuna geus kieu. Tanggung jawab. Baca doang atuh mah. Lah tuh anjir, kumaha atuh aing sim ke penjara ieu. Moal mau di penjara geus teh, nu penting mah aya duit 3 juta. Oh, tinggal 3 juta tuh. 3 juta duit di mana aing? Lah Surya mah meuli urusan solidaritasna. Solidaritas nu model kumaha cek teh, da aing mah teu boga duit teu boga naon. Atuh bantuan mikir sih teh. Eta mah pikirakeun jeung maneh. Mata berpikir sebelum bertingkah. Bati tina kalakuan sorangan. Heuh atuh kumaha tuh ayeuna? Kumaha coba? Salah mah tuh. Ih, usik anjir usik. Alhamdulillah. Harus ieu. Ding. 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 Ngobrol kalau seri. Siang apa bodoh aing? Langgus dengan di gua tuh. Oh,